Dina waktu harita Jayapati Wulandari Basanti bijeng anu sejenak ninggalkeun lebur panah, ninggalkeun si Bayu sapara kanca anu harita masih kene we aya di buruan imahna Mang Durma. Si Bayu dina waktu harita nyamperkeun ka Senrata, disaksian harita ku si Ambarawa anu harita nempola ka dinya, penasaran cenah ngeunaan nasibna Senrata. Tetela kayakinan si Ambarawa teh itu nyatana Senrata teh tilar dunya alatan di panah. Putilu panah teh aku si Guru Asad jeung Juli. Eta panah teh keuna kana suku, keuna kana beteung jeung kana leungeunna. Aneh mun teh mah getih tina beteungna si Senrata teh terus-terusan kaluar anu antukna mah paragat nyawana. Ku si Bayu disamperkeun dicabak tetela memang Senrata teh geus teu kaketegan jantungna. Nya kulantran paehna di dinya ku si Bayu dipulasarabe. Buru-buru dibungkus ku boe saterus nama dikurebkeun ku si Bayu ngurebkeun nana oge. Disaksian ku rakyat lemur panah, disaksian ku sababaraha puluh panon, nyaksian kana lumangsungna ngurebkeun si Senrata. Kitu kieu teh mah da anu goreng mah lain ragana tapi sifatna si Senrata. Mangsa alam harita beki berang bae panon poe teh harita geus aya di luhureun embun emunan puguh karasana meuni panas. Nya kulantaran panas sararea ge arasup ka imahna masing-masing. Galecok ngobrol jeung para baturna jeung kulawargana nyaritakeun kajadian dina waktu si Bayu tarung jeung Jayapati. Pokona nama ngaran si Bayu teh geus jadi sabeueur hiji diomongkeun ku rakyat lemur panah. Ini asna anjing Aki Jalu kacida bungahna incuna ayeuna mah geus ngacangelek jadi jawara anu pinunjul elmuna. Pokona nama anu dicita-citakeun ku Aki Jalu jeung Nini Asna teh ayeuna mah geus tinekanan, termasuk kahayang si Bayu oge tinekanan jadi jawara anu pilih tanding. Nyatana bisa numpes kajahatan, termasuk numpes kajahatan Basanti jeung Jayapati anu harita mah mundur heula, maka dina hiji mangsa matang tu bakal datang di kadinya. Rakyat lamur panah harayangan bisa kena ilmu silat atau puguh we pikeun si Bayu mah kacida bungahna. Lantaran eta pisan anu depi kahayang teh rakyat lemur panah kudu bisa kena rupa-rupaning jurus-jurus anu geus dipibanda ku manehanana. Dina poe harita mah teu langsung latihan ilmu silat, tapi dina waktu isukna atau dina poe isukna kakara si Bayu teh manggihan Mang Durma sangkan bisa latihan ilmu silat jeung manehanana. Atuh teu dititah 2 kali Mang Durma kacida hayangna si Guru Asad Juli Cacan Mang Kimong jeung anu sejena oge harita daratang kaburuan imahna Mang Durma der harita latihan ilmu silat dina jurus dadasar heula. Jurus dasar-dasar anu diajarkeun ku si Bayu memang kawilang rada berat oge. Lantaran naon? Lantaran jalma-jalmana kakara meragakeun eta jurus dasar. Jurus dasar teh aya kana 3 poena menikeun kahar rese sabenerna mah. Mang Durma mah keseleun lantaran lila teuing. Jurus dasar oge menikeun kalila ceuk Mang Durma teh mah. Terus si Bayu dijelaskeun gitu kieu ngaranna ge dasar kudu kuat, kudu kokoh seperti halna imah, kudu kuat tatapakanana sangkan kuat imahna atawa wangunan imahna. Aturkeun para kaum dangu geus saminggu teh harita. Rakyat lemur panah teh ilmu dasar geus barisaeun. Terus si Bayu diuji kabehanana, aya anu geus kokoh, aya anu rahyod keneh. Ya anu rahyod keneh mah kudu tetep terus-terusan latihan. Kasugri para wargi cak urang tunda heula si Bayu kiwari urang kocapkeun Jayapati sapara kanca. Satepina Jayapati kalamur cangkrem langsung harita teh manehanana mah brek diuk harita dina kursi malahan mah ngabebeutkeun maneh sagala. Saterusna Jayapati teh istirahat heula we dina waktu harita mah teu loba cumarita. Basanti bi sarua, Wulandari ge sarua. Sedengkeun si wardi sapara kanca mah harita kapancuran mararandi kabehanana oge.
lantaran sakitu ngesangna buru-buru diganti ku baju anu bersih. Basan tibi sarua Jayapati ge dilaku lama kapancuran jeung Wulandari. Dina peutingna kabehanana harita ngumpul. Jayapati mah harita aya di kamarna, manehanana mah keur cicing we di kamar ngagoler mikiran rencana anu bakal dilaksanakeun ku manehanana. Mangsa lampeting neredekna teu karasa kocapkeun dina poe isukna isuk-isuk. Jayapati harita ngobrol perduaan jeung Wulandari ngeunaan rencanana. Wulandari dengekeun ieu. Lama dek cumarita kanjeun ngeunaan rancang anu bakal dijalankeun. Wayahna pane Wulandari. Ru endit di kaditu nyatana kalamurna si Bayu. Mane kudu manggihan si Bayu dina waktu dahar purulukeun ieu bubuk racun ka si Bayu. Lantaran ku cara kitu si Bayu bakal koid paragat nyawana. Amah hayang pisan si Bayu teh modar. Lantaran eta budak bakal ngahalangan kena cita-cita emak ngawasa dunia kajabaraan. Nganeng kekecapan anu jadi bapana Wulandari sebenarnya mah teu hayang kegituan. Lantaran Wulandari teh kasengsem atawa mika cinta ka si Bayu. Tapi lamun dipungpang tangtuna bae, Jayapati teh bakal ambekeun kasaleun ka Wulandari anu antukna mah ngusir ka manehanana moal diaku anak deui. Pikeun Wulandari mah hal eta teh embongeun nu matak harita cicing we ngeluk tunggul bakal ngalaksanakeun naon-naon anu diparentahkeun ku Jayapati. Tapi kan bae ngalaksanakeun matong waka ayeuna. Lantaran namun ayeuna bakal picurigaeun pikeun si Bayu. Pastina bae bakal curiga maneh teh Wulandari datang ka ditu sokomo ngadadak taluk ngadadak tunuk patuh. Wah cilaka gitu mah. Jadi engke belah ayeuna mah cicing heula di imah urang istirahat jeung di ama ge tatu ieu teh kudu buru-buru kudu diobaran. Si Wardi saparakan cegetang tu manehna ge ngarasakeun ka nyeri termasuk bahasan tibi. Ayeuna mah cicing heula we di imah. Wulandari henteu cumarita manehna nangan saukur unggek bae. Dina jero hatena mah ngagremet kanu jadi bapana teu panuju ku sikap bapana sameunal kitu. Tapi da Wulandari ge nyaah kanu jadi bapana embung ari tiba-tiba mutuskeun tali hubungan antara manehanana jeung bapana nyatana Jayapati. Mun diputuskeun teh amahnya berarti Jayapati teh geus lain jadi bapana, Wulandari geus lain jadi anakna. Sedangkan basan tibi saparakan dina waktu harita sing haruleng bae kajadian kamari anu geus karanapan ku manehanana teh kagambar deui bae dina waktu tarung jeung si Bayu. Basan tibi kakerot ngancing wah si Wardi sigarmo jeung anu sejenis sarua. Malahan masih ambarawa nu kacida kakerot mah lantaran sen rata geus paeh alatan dipanah tea ku si guru Asad jeung Juli. Yaku lantaran karesel harita langsung jurut kaburuan der harita latihan ilmu silat. Bebeus keuyang cek bahasa etanana mah lantaran manehanana teh kesel. Sagala ditenggel cek paribasana tangkal cauga ditenggel bae ku si Wardi bakat tingku kesel. Aya ngelekeun si Bayu tapi teu boga kamampuan anu leuwih nepikeun ka manehanana kudu ngerandapan eleh tarung ku si Bayu saparakanca. Unggal poe na teh kitu we latihan ilmu silat jeung pada baturna. Malahan mah teu ngeunal kana waktu beurang peuting terus harita latihan ilmu silat meuseuh dirina masing-masing. Nyedekna mangsa alam teu kacaturkeun urang kocapkeun geus saminggu beh ti harita. Kocapkeun dina wanci isukna isuk-isuk. Rencana Jayapati nyatana Wulandari teh kudu manggihan si Bayu. Saterusna mah murulukeun racun anu geus disadiakeun ku Jayapati dibikeun dina waktu harita ka Wulandari.
Pokoknya nama kudu cenah dijalankan parentah bapana nyatana Jayapati. Wulandari harita ninggalkeun lemur cangkrem ninggalkeun imahana Jayapati sosoranganan be harita. Lempang anggandeang henteu lumpat seperti biasana lantaran rada seunggah pikeun Wulandari mah ngajalankeun tugas tinu jadi bapana. Sabadana Wulandari teninggal ke lemur cangkrem ka imahna Jayapati aya nu datang. Nyatana si udala si rantai api anu mangrupakeun jawara pinunjul yang desa urang deui harita aya tapi henteu bareng datang na kadinya teh. Nyatana si Godara si Dudukui Sakti oge datang kadinya. Pogoe ku Jayapati jeung si Santibi atau ku Bah Santibi dibagjakeun pisan kadatangan dua jago kadinya. Patalukan manehanana nyatan patalukan Jayapati jeung patalukan Bah Santibi. Langsung dijamu ku rupa-rupaning kadaharan. Pogoe pikeun si udala jeung si Godar maka tidak bungahna. Celebak-celebak bae dahar menikeun ka ponyok naker. Jayapati jeung Bah Santibi langsung we mere pancen sangkan kudu maragatkeun nyawana si bayu anu aya di lemur panah. Pikeun si Godar jeung si udala mah atuh kacida hayangna lantaran hayang tarung dina waktu harita geus lila teu manggihan lawan anu pinunjul elmuna. Dina poe harita pisan si Godar si udala harita ninggal ke lemur cangkrem ngejugjug harita ka lemur panah. Sedangkan Wulandari aya harita teh di setengahing perjalanan. Manehanana ngalenghoy we leumpangna teh henteu gagancangan. Panoju anu geulis rupa sosoranganan leumpang di pileuweungan atuh pogoe mun teu mah katenjo ku hiji jalma atawa ku dua urang jalma bakal kaget. Bakal disangka na teh jurig lantaran di alam beurang sok senajan beurang tapi ari nampa anu geulis di pileuweungan mah atuh da bakal ngagetkeun. Ngan untung we dina waktu harita mah eueuh saurang oge jalma nu ngulampreng ka pileuweungan di dinya. Wulandari teh terus-terusan we leumpang. Nya urang kocapkeun Wulandari teh geus tepi weh ka lembur panah. Wulandari leumpangna antiku anca naker. Dalila oge harita Wulandari teh geus tepi weh kaburuan imahna Mang Durma. Di dinya teh harita katompo loba jalma latihan ilmu silat. Si Bayu oge harita ngelatih jalma-jalma nu aya di dinya termasuk ngelatih Mang Durma. Kedatangan Wulandari kadinya ngagetkeun pikeun si Bayu. Buru-buru harita disampeurkeun ke Wulandari. Nyeh geninganan Nyai datang ka dieu. Reung saha Nyai teh? Jeung Jayapati datang ka dieu. Henteu Kang, abdi mah nyalira ka dieu. Nya geuningan nyalira, naga mana atuh Jayapati jeung Bah Santibi? Nyata Kang. Pokoknya mah anju sedih abdi teh. Sedih kunaon atuh Nyai sok pujakeun agang. Manya sedih-sedih. Oge munikeun ka teu daek balaka. Nyata Kang. Jayapati sareng Bah Santibi teh sabadana tepi ka ari tu ka lemur cangkrem teh. Betatuna teh teras-terasan we parna Kang. Terus kumaha kaituna? Nyata Kang, ayeuna teh Jayapati sareng Bah Santibi teh nuju kirang sehat. Warna pisan Kang. Ambi datang ka dieu teh ngamaksad nyuwunkeun obatna Kang. Ya mudah-mudahan ataupun Bapak sareng Bah Santibi teh damang deui Kang. Si Bayu dina waktu harita kerung. Naon jadi sabab gerung lantaran kemampuan ilmu silat Jayapati teh dah henteu rendah gitu nya henteu handap. Tapi kemampuan ilmu silat teh luhur tangtuna bae kakara dipindo sakitu mah atuh bisa nyageurkeun dirina kusorangan. Si Bayu oge asa kurang percaya kana caritaan Wulandari dina waktu harita. Tapi pikeun si Bayu mah henteu nembongkeun kaper henteu percayana ka Wulandari. Si Bayu harita ngajakan Wulandari teh diuk dina Bang Barung di buruan di imahna Mang Durma bari jeung nempaukeun jalma-jalma latihan silat.
Mang Durma jeung sakabeh jalma anu aya di dinya anu latihan silat harita nempo Wulandari kadinya ogoh kurang panuju bisi teh ama eta Wulandari teh nyieun kakacauan sokomo nyieun tingkah laku kejahatan. Tok sanajan geulis rancunit jeung deui endahna kambina-bina tapi dah hate mah teu bisa diteleuman. Buah-buah hatena mah teu geulis, buah-buah hatena hancur lir ibarat hancurna Gunung Merapi anu meledak teh ya seperti kitu we. Komo bahaya nama bisa-bisa ngaluarkeun larva tina eta gunung atawa tina sikap Wulandari ka si Bayu. Bisa ngaluarkeun kokotor-kokotor kejahatan seperti kokotor-kokotor nawe ti jero gunung anu bakal keluar tina eta gunung teh terus kahandap. Seperti kitu be hatena Wulandari oge buah-buah nyieun tingkah laku jeung codeka anu goreng datang ka dinya teh. Jeung bisa pisan nyan diwarakna teh Wulandari majar teh Jayapati jeung Mbah Santibi cenah gering anu parna akibat dihantem ku si Bayu. Akang mah nyai teu boga ubarna tuh, teu boga ramuan-ramuan acan. Eta mah cara nyageurkeun Jayapati jeung Mbah Santibi nya ku tanaga lapisna corangan be. Da cek pikir akang mah dah teu parna-parna teuing atuh. Dengeul nagen teu ngagunakeun tanaga lapis sapinuhna eta mangan saukur saparapatna. Tapi dah Kang memang kenyataan kitu Kang. Abdi mah sedih pisan Kang. Jayapati teh nya pun bapak teh kecida parna Kang. Ya terus ada akang teh kudu kumaha ieu kedah ka ditu ke lembur cangkrem teu nepi kumaha ieu nyai. Nya saena mah Kang urang ka itu bae tuh Kang ayeuna pisan. Bisi teh mah henteu eta teu katurungan nyawana Kang. Ya cenah naon lah ari kitu cara nama tuh nya. Keula rek izin heula ye ka Mang Durma supaya ngabejakeun ka si Aki jeung ka si Nini. Dakuan heula nya nyinya. Sapada kitu masih Bayu harita nyamperkeun ka Mang Durma. Kitu kieu nya ka Mang Durma teh harita diijinan. Sangkan si Bayu maturan ka Wulandari sok sanajan Mang Durma mah boga pirasat goreng ka Wulandari. Ku Mang Durma wayahna kudu dibejakeun ka Aki Jalu jeung ka Nini Asna yen si Bayu teh ninggalkeun lembur panah ngajugjuk ka lembur cangkrem. Sabada kitu mah harita si Bayu jeung Wulandari teh endi tidinya leumpeng ngagandeang duaan. Katempona memang serasi anu kasep jeung anu geulis bebarengan. Ugo wae pikeun Nyi Nurmi anu nyaksian kana eta kejadian harita beuki panas hatena. Nyi Nurmi ge bogoheun ka si Bayu tapi tetela si Bayu teh kalahkeun ka milih wanoja anu sejen. Duanana harita leumpang ngajugjug kaluar ti eta lembur ngajugjug ka lembur cangkrem. Beki kaluar ti eta lembur. Anu antuk nama kaluar weh ti eta lembur. Sabadana kaluar ti eta lembur, di Bayu harita mapai jalan satapak. Harita manyorang pileuweungan teh. Wulandari harita ngaluarkeun kadaharan, panehanana teh mawa kadaharan. Ring naon kadaharanana mah ngaran kadaharanana mah da memang rada beda kitunya di zaman harita jeung di zaman ayeuna. Eta kadaharan teh jiga anu pedo palem gitunya. Terus si Bayu harita ditarima. Sedangkan di jero eta kadaharan teh geus dibere naon bubuk racun teh tinu jadi bapana Jayapati. Eta bubuk racun teh memang henteu langsung aya reaksi, tapi butuh waktu karena 2 jam 3 jam. Nah eta ramuan teh atawa racun teh memang ku Wulandari geus disiapkeun eta kadaharan teh malahan mah diasupan ku bubuk racun teh ti Jayapati. Dina jero hati Wulandari mah sabenerna mah henteu tega tapi da kulantaran dititah kudu jadi bapana oyahna be. Tok sanajan bakal ngorbankeun kata percayaanana si Bayu ka manehanana. Buah-buahku cara kitu ge si Bayu geus moal deui-deui nempo ka Wulandari. Sajeroning leumpang teh harita Wulandari mah ngadaharan eta kueh kitunya anu geus
anu geus dibawa ti tadi kumanehanana. Amah eta diuapkeun. Si Bayu oge dina waktu harita ngadahar eta kue anu aya di jero nana teh racun teh ya. Karasa ku si Bayu mah pedo, tapi kadang-kadang mah eueuh rasaan. Tapi da kulantaran geus didahar teh ya, nyawayahna we meureunna geus asup kana padaharanana. Euleuh waktosna para kaum dangu perjeng kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.